Tomat teh arareuweuh. Pamaruragannya. Di dia Allah. Apa si Akangnya ngalaan tomat dijual. Ah, mau bener ini mah si Akang. Jangan lagi ngalaan tomat. Akang, kadieu buru. Mak kuat teh borawohan we. Aing kudu ngeunah-ngeunah ngopi teh arek naon di wae. Borawohan unggal poe teh pagawean teh. Naon kuah? Borawohan Tomat we. kemarin Akang. Kamari mau loba keneh, ayeuna timbang 5 siki deui. Apa dijualan kumaneh? Duh, aing oge henteu. Jurang ngajualana. Aing ka kebon karek ge ayeuna semua sok nyalakeun wae. Geuning areuweuh kamari mah leubeut keneh. Geuning ayeuna karek 5 siki. Kucu codot meureun. Wah, kucocodot maneh meureun dijual. Jual meureun boga duit aing meureun. Wah, sok ngaku. Ya Pak, duit. Pamer Mang Komeng tadi. Maruli tomat, bapak eueuh cenah dibawakeun ka Apin. Sia mah kan. Aya indung sia ke atuh we indung sia merekeunna. Sok tengah wae sia teh. Rongsok. Rongsok. Ah, suara orang masuk si Parman. Meng. Hut. Iya, Meng. Bos. Beneran ya aing ya. Iya, aing boga iya rongsok. Rongsok naon? Nah, rongsok we ieu mah rongsok tahun Kolot. tebel lah. Woi, barang bagus atuh. Wah, iya dong. Di mana rongsokna? Tah, ini mah kopi heula tah. Aing nyesa-nyesakeun, tah bisi kurang mah. Tah. Diracun deh yuk. Henteu. Kopi. Ayo. Asa. Coba barang mana yuk? Hah? Barang na. Ayo ngopi heula we. Oh, anu aja tuh, Meng. Banyak kembali kos sak sabiwir teh oge lain keur ngorama kerjaan kawin. Iya. Boga alus. Naon? Ya, emas lah, emas berlian. Oh nyem barang na ya. Weuh. Mutiara ieu mah. Duit mah aya ya barang na ya weuh, Mang. Barang naon sih? Amang cicing wae teh kabagian ngomong. Nya barang emas urang. Boga kitu nah. Aya. Segera timbang aing teu boga duit ya. Buka. Kira-kira timbangan sih kuat mah. Kuat. Ayo. Ayo. Ayo, paling. Ya lah. Mana si barang na emang jauh? Ayo. Aisyah barangnya di mana sih? Aing jalan kukulingan we capek. Wah, dah ayo. Pokoknya sih mah. Oke lah barang mah. Ya henteu aing bang boga batis saudik ke. Iya mah Barang na. pokona kabeli. Coelun mah. Oh ayo. Ayo. Tah berapa leh? Aya sakintal. Nah, ieu mah. Aing aya sakintalnya. Ayo, sekitar heuh. Geus. Oh nya barang duit teh aing. Tuh, teh sia. 1.000-an Kalau geus. barang emas alus. Oh enggak 1.000-an. Ah, geus jadi. Sakintal leh. Bener teu? Ah, bener, Meng. 100 kilo. 100 kilo. Heeh. Baraha 100.000 paling ge. Ya lawian atuh Meng, da ieu mah mas legit. Ai sia. Oh geus 200 paling bayar. Lawian. Heeh. Ieu pokona legit mah hard. Duit 200 geus. Lawian lah. Luwihan ke. Jadi 180. Nya tarogan aja sepatu bot. Ah, geus jadi. Berat ge ieu mah leh. Aya cinta-cinta ge. Beban kos ieu mah leh. Beban naon sih ya, Komeng? Sia mah kuat aing legit kieu. Beban kehidupan.